tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan sejen. Ti Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ya ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Malah kalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Malah ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ya orang ieu. Kuari orang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kari. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya naik
begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nda ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cek Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten, simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lainna dibiko. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngelehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku,
andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain mantra-mantrageun tah tapa dek perang teh tapa heula kuari mah dek demo dahar mah lulu dek perang teh tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim tapa ada di dieu Dumatag sim kuring gadi masyaallah datang ke sepuhan gadi tu sakali moal ah datang ke dua kali henteu ah datang ke tilu kali kasurupan di ditu kasurupan ieu kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketing mun aing ge lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima kaopat kali aya karuhun di dieu sumping nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu singkuring alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir sok aya nyaho ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus geus beres anakan bae dihitung 12 bae anak nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus kieu bah geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantag hampir diusir ku pamajikanna ge caknya geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah geus faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya sagana nanyakeun wangsit sagala naon kumaha elah ku batur-batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko
Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ke Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catet. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan nu kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik mapang. Budak leutik da kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nurjaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge aya nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok aya nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nurjaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Tuh nu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula beut neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal, mun orai neuleuh. Bangsa nu leuleuh ngomongnya na ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya anu datang Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Teu kudu eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres. Hayus ya. Asal geus datang angin pasir angin Masya Allah. Lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah. Tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut. Jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang titisan ti baheula. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal gur gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu.
nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ye hijib nasor geus dikelek hijib naon deui geus dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah damai aing mah teu kuat cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik ka ate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roae itu pasang ye mujizat Gusti Allah Masya Allah qala Yusuf li abihi ya batin ngaji mah ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki iri dan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur nah teh di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunna jalan mana ya cekna sebab tadi beureum datang ka luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah moal dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapa ti baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula di hadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur oh geus hadiah berata guru teh aya bae nah iyalah Banten Masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dieu mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang nganu hese de kunci nu hese ge teh ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler nah lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon aya bahasa tertentu
insya Allah anu lamun huru hara gede bakal tarurun di Gunung Kara. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya, carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus, ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadelena bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren, ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres, karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula nage raja wali raja wali raja kudu make koma ulah raja wali batu sia eta mah RCTI eta mah raja wali raja selain wali moal bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten bakal. Belanda bakal asup deui bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tamah tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Syekh Maulana Hasanuddin babat Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Karapa kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atau jadi kiai ustad masih kene kabongbro jeung kabita ti duit ti haritanu. Ajur Banten kajen ajur sakali deui sia tanu neruskeun mata aing mah toser doang. Seperti eta dek narima dek henteu hak ente kabehan sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi itu raja Banten. Cuman mastur, mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi Caringi. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke kiai. Kuari geus daratang ka kula nu negara di sultan. Alah ieu hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masya Allah karim. Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan,
aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mah mangga bae ai pas enggak masalah tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan bi idnihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kanjeng Nabi. Nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh katukang. Nyaksian ke kaum Kanjeng Nabi Isa, nyaksian ke Kanjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikan ke Kanjeng Nabi Adam, masih siap Kanjeng Nabi syahidan jadi saksi padahal teu kazamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiran. Mubasyiran teh Kanjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain dikirim ti Pandeglang lain. Oh batana ge tina inten permata anu inten mah sagede korek api, sagede korek api miliaran. Cincin ieu bae ya, cincin ieu ya dibikeun ieu rek. Nah iyalah sorga teh lamun kuari dibocorkeun sagede jarum, sagede jarum bocor sagede jarum ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh ieu sorga. Bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun seetik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar nu neuk numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di sorga nya nah hejo kos kieu ye kos kieu di sorga aja neuk numpakan bidadari protes aing. Hai malaikat Ridwan kaluarkeun ieu. Emang gua terido aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep baik lamun banget kos kieu atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel atuh kan meureun naik ka sorga teh mah nya diganti beungeutna lain nu ieu beungeut teh naon atuh banget kos kitu sorga ganti casing nya ganti aduh casing nu ieu mah masyaallah. Nah iyalah wa mubasyiran bunga Kanjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang ka ditu ieu mah sebagai rahmat bae ye lamun hayang nyaho rahmat Kanjeng kaistimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak, begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung nage diatur dahareuna nage dek dahar nu ladap ulah besi kaganggu anak kunya rahmat dek dahar es ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung kanu jadi anak pohar dek dahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim ieu rahmat. Menang 8 bulan borosot lahir ka dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalaluar geus buku bapak nama tuh geus teu kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya cik adek kanu ngasuh ge si adek lalaunan ku dedeh jeung nyaa indung gede-gede disakolakeun ngaji kebeneran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kadenya balik sakola kudu gegeraan balik mama melang ka neng
bisi anu ngaganggu, bisi anu aduh macam-macam. Mak lamun neng can datang ka imah, mama masyaallah teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginung. Kadene si neng nasi anakna badung. Emak tidak tahu diri. Gede kelas genep HP geus boga. Mulai kelas genep geus SMS-an. Indung nangan neng, ulah osok main HP. Eta mah aduh, pagawean dajal tah bagus itu mah. Naon dajal mah? Dada jeung bujal. Si emak. Ulah. Geus dinasehatkan. Anak beuki mangga. SMP Badung. Kita ngaji henteu, kita balik henteu, sakadaekna bae. Emakna terus bae nganasehatan, sing adeneng, anakna kancolah. Begitu datang ke SMA, anak teu bisa diatur. Gandeng, cerewet boga emak. Nyaho ala modern meureunana. Kuari mah geus aya di planet mana? Emak ortodok. Hatena geus pohara jasa ka indungna. Guys, mal kebal deui racun ku aya. Bener diracun. Emak diracun ngan diracuna lalaunan ke batu ke benge racun. Kemudian dua poe racun deui, mana geus oho-ohoan batu bae. Kenapa sia? Cek anakna, aing bebas hirup. Hayang bebas hirup. Lantaran batuk ngehkeh bae otomatis kan ke dokter. Begitu ke dokter, periksa ke dokter, hasil visum dokter ternyata terjangkit racun. Mak, cek dokter, ibu mah ini kena racun. Itu siapa yang racun? Coba panggil anaknya. Tanya, begitu tanya dengan kelihayan pertanyaan. Polisi nu nanya, ternyata ngaku bahwa si neng nu ngaracun. Masya Allah. Cek polisi, ibu, karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana, maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana. Tidak ada lagi kecuali harus dibunuh. Kumaha, ibu, kudu dibunuh apa ente? Terserah teh geus jahat-jahat teh. Cuman pelaturan harus tanda tangan. Harus tanda tangan bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu. Ibuna nu keur muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak. Dibere pulpen. Tanda tangan cek polisi. Anak akan segera dieksekusi. Bunuh. Begitu dek tanda tangan, ragag pulpen. Polisi, itu anak abdi. Masa sih? Ku abdi dihamilkeun, ku abdi dilahirkeun, ku abdi diasuh, ku abdi dididik. Lamun sampai abdi ngabunuh anak, moal abdi. Kajian teuing anak rek ngabunuh ibu, masalah. Tapi kudu abdi ngabunuh anak, moal polisi. Geus tawa urusan abdi. Sampai hati kudu abdi tanda tangan dibunuh moal. Eta rahmat. Seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anaknya. Ieu rahmat anu gede jasa. Kangjeng Nabi meleuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna. Bayangkeun nya anak Kangjeng Nabi ketika orang dipanggil saurang-saurang ditimbang amal, panggil Haji Pede. Begitu didelep salatna kurang bagus, komo husu awas jasa. Puasa kitu kene zakat ilok sama sakali. Wah, geus pupur ieu deui mah. Cek malaikat ieu bae kudu digusur ka neraka. Cek Kangjeng Nabi ulah wakad di nerakakeun kos kieu-kieu ge. Nyana pernah maca salam, pernah maca sholawat, di hatena aya ngaran aingan cek Kangjeng Nabi. Geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nyana mah suluh neraka. Tapi nu dideuleuh Muhammadna. Ku deudeuh jeung nyaahna Kangjeng Nabi. Lamun cacak-cacak Kangjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka. Ka neraka atuh disebeleun masyarakatnya polisi mah. Atuh mana polisi pigeunah-geunana coba ge lagi. Urang teh motor tangkap ku polisi.
eueuh SIM tilang. Mantak naon sih jawau, Pak, sekali-sekali nanti harus hati-hati ya, suratnya bawa, SIM-nya bawa. Udah dah, sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak, udah saya ampunin. Ayo nu polisi kos gitu. Di mana aya polisi kos gitu? Polisi kos gitu mah disembah wae. Wanyana mah ka adina ge nangkep we ka adi. Adi ditangkep, bapana ge ditangkep we bego jasa. Tapi di akhirat tetep ka surga polisi ge. Lamun osok maca selawat. Polisi begitu diseret ku balikat Malik. Dibawa ka mana eta? Iya polisi. Kayalah polisi ubasa umat anjeun. Coba bareng di deuleu. Waduh Tito ya. Nah. Tapi walaga diseret. Sebab aya baca sholawatan cek Kangjeng Nabi. Hargai kaula. Leuwihnya akibatan indungkan menjadi anak. Kangjeng Nabi mah leuwihnya ulah waka dikanarakakeun ulah. Geus hargai ieu. Hampir ka surga kabeh urang mah rahmatan lil alamin. Masyaallah komo urang atuh ieu. Polisi lain, abri lain, sugih henteu. Ya ka surga lah. Jangan lolobana ka neraka mah nu sugih teu ka zakat cara si eta. Atuh polisi anu kejem henteu aya nu teu kejem mah. Abri anu kejem aya ku ge abri teh ya abri teh. Baheula kieu mah lulu Bang. Wari barang ngaji ka Cilongok sadar nyeuna. Alhamdulillah. Iya insaf ya. Sesosokna lain lalagaan tuh. Baheula mau cek. Wari mah aman ya. Surga ada apa ya, tenang ya Pak. Iya. Udah nanti dilempar sama malaikat, jangan jatuh aja ya. Ya Karim. Nah iya urang teh akan diuk di dieu teh harapanna hayang menang rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngandelkeun salat urang pimanaeun, ngandelkeun puasa urang pimanaeun, ngandelkeun zakat urang pimanaeun, haji urang pimanaeun. Salat ta salat, tapi kan kaayaan salat urang kos ge paingan Kangjeng Nabi ngasupkeun manusia, ngasupkeun umat ka surga lain ku amal, tapi ku rahmatna, ku fadlna. Masyaallah, manta kurang kumpulna di dieu, mudah-mudahan urang kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi emang maot atuh henteu, boro-boro kangjeng para aulia Allah ge teu maraot. Emang ieu dihadu hadir di dieu emang jelema kabeh atuh lain. Maksudna jelema nu hirup atuh nu gaib ge atuh araraya. Hirup tan dadadaya ngarembang. Hadir komo Kangjeng ketika disalamat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng atuh ngajawab alaikassalam. Saha sieun nu salam? Murang maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan lamun ikhlas bagus kaseungit ka ambana ku Kangjeng. Lamun urangna kotor, datang mah datang kan bau. Malaikat kan gitu, malaikat urang membaca Quran di jero hate, urang maca Quran keluar, maca zikir di jero hate. Teu nyahoeun kan malaikat bahwa urang keur maca naon, ngan lantaran ikhlas seungit. Malaikat gitu. Seungit. Mendak hadamna malaikat seungit. Mendak para wali hadamna malaikat seungit ka ambeuna. Barang ngambe ieu. Cek malaikat Masya Allah jurig bararau kamu tuh malaikat udah lamun zikir ya di masjid udah zikir atau wiridan atuh kaambe ku malaikat kumaha ikhlas jeung henteu bagus jeung henteu bakal kajahoanana engke tapi di dunia kene kajawan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Nah ieu mah Kangjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam teh masih wallah, tangkal kayu alam Kangjeng rahmatan lil tangkal kayu, laut alam Kangjeng Nabi rahmatan lil laut, batu alam Kangjeng Nabi rahmatan lil batu, hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kangjeng Nabi rahmatan lil hewan. Mantak lamun urang geus kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi, urang geus mantap ka Gusti Allah, urang bisa berbicara jeung batu jeung tangkal kayu. Lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung mau, komo tuan Syekh Abdul Qadir mah lain bae jeung naung jeung lauk-lauk bisa ngarobrol.
mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan lamun Syekh kitu Syekh Ahmad Kabiru Rifai bisa ngobrol jeung nu gararaib atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol iyalah rahmat Kangjeng Nabi datang ke mana urang karahmatan ku Kangjeng Nabi na karahmatanna datang ke syariat urang di makom syariat datang ke mana karahmatan ku Kangjeng Nabi na rahmat Kangjeng Nabi na datang ka thariqah urang aya dina rahmat thariqah Kangjeng Nabi rahmatna nyulusup ka sirrun min asrillah urang aya dina makom hakikat rahmat Kangjeng teh aya di makom hakikat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang aya di dieu kumpul dalam rangka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat ku malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna urang dihijikeun jeung guru urang nu saleh jeung para aulia-aulia Allah belah dituna urang jeung Kangjeng Nabi urang saha anu teu indah ketika di akhirat engke bakal aya bendera wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara jabanu takwa bakal digiring ka surga ila jannati zumara kelompok-kelompok aya bendera-bendera engke bendera di akhirat ulah salah neuleuh bendera ulah neangan bendera Golkar di masa cilaka bendera pada ulah di dunia ge ulah ajeuna ieu mah petilu ge nyungsem wari mah geus teu beres cenah PKB Alhadin Sawa geus bae benderana ge di akhirat ulah diangan bendera partai benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah geus ke di akhirat urang neuleuh bendera eta di bawah bendera eta berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nyaritakeun bendera loba nu dibikeun ka Sina Abu Bakar, nu dibikeun Sina Umar, nu dibikeun Sina Utsman, Sina Ali, Sina Husain, Sina Hamzah dan lain-lain sebagainya. Termasuk guru-guru urang ke di akhirat dibere bendera ku Kangjeng Nabi urang. Geus urang nuturkeun salap guru-guru urang moal mislek kajen kukuman. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring atuh ngarasa bingah dina wengi ieu tiasa ka dieu ka pasir angin dongeng pasir angin ala kadar tadi geus ieu gunung karang ge ala kadarna geus gunung Pulasarina geus kemudian batu-batuna geus malah aya julukan-julukan kampung-kampung eta teh di zaman Syekh Maulana Hasanuddin insyaallah ke iraha deui aya wangsit sarua bae ngadongengkeun tentang sejarah-sejarah nu patalina tapi jeung karomah-karomah nu patali jeung karomah lain saeutik di Banten teh insyaallah mun aya izin Allah ke urang carita deui ieu mah luar biasa dina wengi ieu sakali deui hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ieu urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakali deui simkuring haja henteu ngadongengkeun tentang perjalanan Syekh Mansur anu ieu di dieu aya sababaraha tinggal Syekh Mansur insyaallah mun panjang umur ke urang bahas sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh